motor. Iya juga helm ya. Helm atau batok kelapa ya? Nope. Oh helm. Hai, helm. Bruh. Alhamdulillah. Berarti keinginan orang yang dapat motor saeutik deui. Terus menang helmna. Tinggal bana. Mudah-mudahan mangke panggih stang. Geus setang teh baud. Aduh. Sabaraha poe, sabaraha minggu, sabaraha tahunan ya. Pokoknya mah pakai heula atau angke bisi aya. Tapi Ahmad ngelewat. Tapi pengen motor. Oh nih buat kamu motor. Anjing. Ini ada meneng. Duh bucak-cak pae kieu. Run. Kumat. Selamat siang dunia tipu-tipu. Kalian pada nyaho teu? Aing teh nuju gabut. Nope. Apa tuh gabut? Aing teh gabut hayang embim motor. Siapa tahu di antara kalian ada yang ngasih gitu motor apalah moge gitu. Siapa tahu? Ada yang jawab? Ada yang jawab? Panti mah kamu. Ayo gajah mah edan kieu. Memakai helm motor eueuh. Aduh. Orang tidak orang tapi Ahmad can ngalieu-ngalieu ka dieu atau ngalewat. Siga si Jabrik. Hai. Kernaon? Asia kernaon? Buka baju hese. Yo kehe di dia bawa di dia. Aing. Asia kernaon tuh? Kernaon? Hayang moge motor leutik. Astagfirullahaladzim. Hayang moge. Motor leutik. Nope. Kemana? Kemana? Ha? Injil sakedeung. Ya kehe. Hayang motor mah ya. Yo. Kasih helm nu barudak yo. Ih. Liar. Yo. Wow. Sia teh. Halus. Usaha bebal. Teh. Yang bak bungkul. Ya bak bungkul anjir. Sia teh. Jung, ini mah. Kemarin atuh. Amang. Oh, Jung atuh Jung. Ya. Jung. Ceng. Ya. Bere nyabak karunya sini nyabak. Motor Sini nyabak. Keun, sini nyabak. Gerak. Motor. Tuh, budak leutik ge kehejo kabeuli motor. Yang sepeda sia Motor. lamun sia yang kendaraan. Kuali di bejaan syaratna, maksudnya rahasiana. Nah, loba beja. Maya aing pokona mah ek nyembah motor. Gandeng heula, tapi ku sabab non di dia mah bisa ejal mangaliwat. Heeh. Ngobrol nama di dieu anjing. Rahasia. Rahasia. Siap. Timbal ya.
harus mana ge kehet. Heeh. Maneh nangan ukur tukang tadi nama naon? Ngalaan jukut. Nope. Kau beli. 2. Motor kehet. Manya aing di perusahaan terkenal mah teu beli-beli acan motor. Ya, paling. Tapi si orang babeja heeh. Heeh. Panggil ka mamah urang dibejakeun. Ulah goblok ieu mah rahasia bebal. Oh. Sia lamun hayang boga cek asal kendaraan atau kendaraan lah heeh. Heeh. Urang ngadanyakeun. Ya, eueuh tada geus keur sarare. Paling dibejaan tapi si orang babeja intina mah heeh. Ya. Pan sia nyawa si Sarkil. Nyaho lho. Nepi ka ayeuna ge si eta barang hakana kadeuleu ku sia meureun anakna ge dibere pada naon. Nope. Tah. Tapi manehna ayeuna geus aya bejana. Kamari ngadenge teu si Sarkil meuli domba. Emang kadenge. Aya bejana kan? Iya. Sabaraji? Oh, 4. Hah. 5. Heeh. Cuman tadi isu aing papanggih jeung si Sarkil geus mamawa deui domba euy. Heeh. 2. Emang eta jeung saung geus. Geus jadi saungna manu Haji Juhri dibeli. Oh, eta. Heeh. Oh. Tah geus kitu heeh. Si eta mah anu matak aing curiga heeh. Heeh. Dombana teh lolobana bikang. Kan lo benebikan terus uing ek naon? Cekel geus omongan aing eta hiji. Anu kadua, aing pan Oke. nanya heueuh kanu pinter paranormal. Ja. Kehet dieu babal. Berat ya. Gitu. Dogong ini. Oke, kayak terbiasa kehet make helm. Kadua, eta si Sarkil teh percaya teu percaya sih heueuh. Lamun hayang beunghar, pan batur mah biasana guguruna ka orai. Nope. Guguruna ka domba. bukan ka embe, bukan ka embe apa ka bagong. Ka monyet, guguruna teh. Tah si Sarkil mah kan si orang babejanya. Si Sarkil mah guguruna teh ka domba. Milenial goblok cenah gini bener teh. Jadi geus tahapan masa ke masa. Oh. Jadi untuk tahun 2021 mah guguruna teh Guru kakak embe gitu. ka embe lamun si hayang lebih akurat gitu. Jadi manehna mah langsung praktek langsung menang duit. Nah, terus orang praktek ka embena kumaha eta carana? Kumaha eta? Apal teh sia pan ieu? Si Sarkil teh jauhnya jeung pamajikanna heueuh. Heeh. Lola bebeja. Moal. Tanya ke si Pak. Ku sia percaya teu lamun si Sarkil. Eta kegituan. Oh, Astagfirullah. Azim. sia lamun ngomong di si Sarkil, ajaranna deukeut awakna kan, bau embe. Aduh. Ngan salah tah lamun tos kikituan jeung embe, ulah mandi. Mandi. Heeh. Ieu geus we kieu lah ambil tereh naon lebih akurat na mah heueuh ku aing sia diantar ke si Sarkil. Edeuk. Kaina wae hayu. Heueuh ku aing da pasti ayeuna manehna aya di saung domba. Bisa. Yo. Eta dieu suara dombana. Kadang eta ku sia. Tenang sih. 2 kilometer aja tuh emang kadang kan pendengaran aing masih berfungsi. Saung Haji Juhri ayeuna mah dipake. Lamun erek ku aing diantar sia. Ngan aing mah moal nyampe ka kandangna. Engke sia ka ditu na mah ka si Sarkil heueuh. Anterin terdekat balong wae. Heeh, tapi sia ngomong nama ulah bebeja cek aing intina mah aing boga ilham kill gitu aing teh kudu guguru ka domba. Kan maneh apal teu syarat-syaratan naon bae. Gitu erek. Tapi bisa diprediksi bakal menang motor duit loba gitu. Tergantung sia. Tergantung uing. Heeh. Tergantung bisa enggak melakukan syarat-syaratna. Oh. Gitu heeh. Mun cek embena, oh iya si ieu mah ngeunaheun euy. Heeh. Lakuanna gitu. Tah lamun cek embe teh boga perasaan, "Oh, aku puas sama si Jabrik mah." Wow. Wah, Heeh. pasti jadi. Gitu erek. Aing ge da lamun lalaki kos sia mah aing ge hayang. Ngan aing kan perempuan suci mulia heueuh. Aing mah tidak pantas. Lamun erek hayu ku aing diantar ayeuna. Siapa yang namanya itu? OTW. OTW. Ayo siap. Yuk. Balik semua. Aduh. Alhamdulillah ayeuna mah ya. Domba kabeuli. Baradag beri teh domba ti. Motor kabeuli. Barudak meureun bunga moal barang kana we. Kasir jeung jangkrik. Geus rada nyaman. Kehidupan geus rada aya kenaikan pokona mah. Domba kemari lumayan ieu meuli ge hampir sabara
duit iya. 8 iya. Alhamdulillah gitu. Kudu nyeduh kopi heula ya mi rada cengar. Yang heueuh gitu. Saniteuna guru nama inung barudak aya gitu aya di imah. Jadi ami henteu naon saeutikna mah teu suudon batur. Itu suudon. Suudonna tina domba. Pasti jadi suudon. Domba kami ieu ngalobaan jadi loba. Nganak gitu intina mah. Jadi kan aya eueuh mah kumajikan. Pasti baturnya suudon gitu. Dukung kumaha gitu tah. Tadi yuk. Mana? Tuh. Kan itu kandang benak, Heeh. Nah, hei. Ya. Tapi sia bebejana Heeh. ulah cek aing. Nya. Satu itu urang. Aya ilham cek aing kayak tadi kan cek aing ngomong aya ilham. Gitu heeh. Berarti ilham teh. Ilham teh petunjuk bahwa aing teh manehna cek aing mah eukeur gitu. Jeung be. Heeh. Bisa kieu. Angkat itu ngeganggu tuh nya. Ini sia bebejana. Aing ilham kitu kieu aing bahwa aing teh kudu muja ka domba. Gitu kumaha carana supaya aing boga motor. Geus bisa kinartieun nya. Ngartieun si eta ge. Gitu. Enak mah. Tuh dulu. Sabeuli. Heeh, teh aku si anak muda teh bisa matak juga ayeuna sia kasih sakit. Heeh. Sampeurkeun. Heeh, Heeh. gitu. Kan ulah bebeja cek aing. Ingat kana omongan aing. Gitu. Ya. Astagfirullahaladzim. Naon eta kalapa nu rintak gitu. Heuh? Alah heueuh gitu kalapa dewek kerentan. Berarti urang kadinya lempang hungkul. Ja. Nanya. Nope. Pun teh ka aing teh. Tegap cantik pikiran sia mah. Eta da si Ija geus ngojai di bae. Aduh tong hayo ngoprek cai eta ente kulit geus aduh bu aing mah. Atuh, ieu aing mah ngadajang sia sabari jeung susuru aing mah heran. Engke geus lamun nang kayak di berat komisi kurang. Lain komisi-komisi. Sia maksudna naon ieu aing dibujubarkeun. Kunting. Ya si Ija kalah ngoprek cai. Kalah ngoprek cai eta geura astagfirullah. Pikiran. Itu Kalah mah mandi ring didinya. Ieu teh kita boga ilham. Nope. Ieu teh Gandeng lebih. Kayak maksudna ieu mah maksudna kumaha kalah di mandian di dieu. Hah? Gawe si aing mah terbalik si Ija kalah ngojai geura. Ke eta maksudna kumaha eta pernah diojaikeun kumaha. Tuh, udah siap mah disentrolkan deui wae. Kalah ngoprek cai geus turun astagfirullahaladzim. Sia kumaha sih? Baik ieu maksudna nanaonan ieu kita lagi jeburan kieu kumaha. Eta da teuing da si Ija Apa astagfirullah. kumaha itu disulurkeun. Aduh, Disulurkeun. Tulungan atuh tulungan. Sama awasan ieu na ka awewe teh sia mah awasan kasopan satunana. Ih. Iya. Tulungan. lebih berat duit teh si Ija mah ieu teh. Tulungan. Tuh. Kalau basuhan geura teh. Nah, aing balik lah. Sia mah lah. Terus kena sing balik. Yuk maneh aya maksud teu? Maksud naon aya ka urang? Aya. Hah? Aya. Ayo geus. Lagi rateng jabrik sia teh. Iya teh saung aing ini nama. Tadi si isukan, hayang ngaliwat tadi dieu. Bisa di dia.
Aing sok sorangan nungguan tuh dulu banda aing. Nu aing. Tah ganing. Siapa? Aing teh gitu. Nama deui. Saya nama. Heeh. Tuh aing meuli domba dalapan kagok. Bikangna 4, jaluna 4. Ada Coba benama aing dia nih. Ada motor aing nanti ngalap harap. Ngajukut. Bisi kusia itu gemukna bisa erek di jokul, erek di ieu kunjuk. Dibeulikeun. Os. Aku mah eta sarana eta. Naon eta? Jang gemuk diduikeun kusia. En menang motornya, menang domba. Carana aku mah eta bisa. Bisa menang gitu dah. Lah pokokna mah aing mah beja-beja dina masalah eta mah. Pokokna mah aing mah ayeuna mah geus loba. Urang tentang ka teh. Maksudna mah ek naon kitu. Lain maneh tadi diantarkeun si Ijah ka dieu nepi ka si Ijah ku maneh digejeburkeun eta ek naon maksudna? Aya ilham aing ka dieu. Maksudna? Ilham kumaha? Aing teh. Mun teh memuja-muja domba tuh. Nope. Cek si Ijah mah cenah kitu da cenah. Maksudna kumaha? Tuh cenah kawin si Sakti tuh si Sakti kan menang duit atau teh motor gitu. Oh, Minta iya. Domba tuh. Atas nama persyaratan apa? Itu heuh bener geus eta mah kieu. domba Bisa nya. Bisa. Tuh aya nu aing opat bikangna heuh. Seg ku sia en hiji heuh. Insyaallah sia bakal bae. hiji ku opatan. Sanggup itu sia eta ngelawan anu opat. Domba nu aing nu bikang. Aduh, Masih hiji we. Insyaallah sia bakal beunang. Loba geura ke ngalobaan domba pokona mah. Bisa heuh sok. Ayeuna we kudu mayar teh kudu mayar. Moal aing ka sia mah. Jig ajaran. Gratis. Jong ajaran. Nya mah. Siap. Jong. OTW ya kadinya. Jong ajaran. Kami ai maneh hayang loba duit mah. Jong. Nya teuing mah. Hah. Si Jabrik. Beunang di bobonokan. No. Sabar. Si Jabrik. Gil, bantuan Gil, yuk. Aduh. Sok sing jongjon. Bayakeun ka panasaran maneh. Ai nya ting mo maneh. Jabrik. Geus puas maneh. Geus atuh. Pajet atuh meureun sia eta ambe aing. Sama keterlaluan hidup teh. Cik mah keterlaluan hidup teh geus. Puas. Yang ditangkatnya kayak geus digerubuk aja. Geus pokona mah kieu. Tas geus berhasil anu mah heueuh. Geus berhasil. Aya nama jungwe balik. Balik. Ieu kayak pokona mah kieu ieu. Mun domba aing keureuneuh heueuh dengekeun sia. Mun domba aing keureuneuh mun misalkan keureuneuh orokan opat 2 ewang jeung aing. Heeh. Ngaranan mah. Moal mulai di ngaranna pokona opat pasti. Da kamari ge orokanna opat. Kamari oge tak ayeuna berarti insyaallah opat mang 2 ewang jeung Tapi aing. urang geus ngelakukeun ieu bakal menang motor atau duit teu? Hanya heueuh pasti domba na dijual. Oh. Ngan sia kudu ngarit heula sagala rupa. Sing gede heula. Berarti aing katipu atuh. Pokoknya ge lah pokoknya mah. Degikeun kumaneh deui. Lamun misalkan domba orokana opat 2 ewang jeung aing. Jung ada mah geura balik we sia mah. Ieu Geura boga aing geus beureum kieu. pokoknya mah geura balik we sia mah ayeuna mah. Insyaallah ge beuneuh lamun misalkan orokan opat
ku aing 2 sia dibere. Itu tanggung jawab. Atau mungkin iya tuh. Emang geus tugu. 2 jatah ku aing ka dibere. Atuh kumaha dia? Geus pokona mah mah jatah 2. Ingu sing pika gede insyaallah meunang motor kawan aing. Atuh danakeun ka gede teh lila teh Heeh, sapoe 2 atunya, poe. atuh. Minimal kudu di paraban kayak kudu diurus kayak gitu. Aduh. Jung geus aya mah pokona mah mah daguan we teh daguan may aing orokan heuh. Aya opat 2 ewang geus kitu. Jung geura balik we mah. Heueuh jig. Geura balik we. Dasar mah. Dia. Lamun sakali di bae teh. Atuh pajer tuh mah aing. Yuk geura balik. Geus pokona jatah sia 2. Si Jabrik dasar kilometer terus molon. Kieu. Hah? Aing numpang asa ngagedean cenah. Kasih geus datang we naon sih? Hah? Ieu mah helm. Oh, jadi mana teh eta make helm kita yang bawa motor ceritana. Heeh, hayang boga motor aing teh pas ieu teh Alus manggil tapi. helm Heeh, geus alus. Mungkin pokona mah sianya. Itu dong aing orokan opat berarti 2 ewang kan. Itu teh saya nawar 5 jutaan hiji 10 juta menang motor Mio. Heeh, geus teu di helm jig. Teu ya pokona mah. Aing perawatan lah ieu da. Jog heeh. Kudu make helm. Pokona ke ku aing boga jatah sia heeh. Siap. Kieu. Heh. Aing penting sekali dinya. Kasih ya geus ka dieu deui wae. Pejet. Cuma aing pejet. Lah atuh tanu hideung da can Bisa oke. Geus gampang. Stres tuh. Stres aing ge.